Tah Pak Ujang urang ngabahas tatanen nama pertanian ginian kumaha lah tina pertanian nya gitu pasir nya ayeuna menuju musimna seueur pisan ayeuna mah eta anu ngabararangun teh di mana-mana susah milarian pada mana yang teh abdi oge pasir itu ai Pak Ujang ditanyakeun tatanen Pak Ujang pertanian lain bangunan nya eta oge anu caket anu tebih oge aya ieu teh paset nganu didamelan teh aya abdi teh bingung na eta kumaha ieu teh aduh eta Pak Ujang geus kanu ngabangun deui pertanian atos pasep atos milarian abdi ge milarian ka mana-mana teu aya nu damel teh aya aduh ieu mah kumaha ai Pak Ujang nya pasep ku keukeuh ngotot teu aya abdi teh tadi neleponan ka ditu ka dieu teh nuju di daramel garadu damel ayeuna mah pertanian Pak Ujang lain bangunan ayeuna mah tuh da pasep kumaha datas nara naik harga-harga pesereuna ge ku keukeuh eta aduh nah ari Pak Ujang pertanian sami di ditu di dia ge sami gitu sami eta oge dah. Nah Pak Ujang enjing mah kabagian THT nya mun Pak Asep abdi bade ka ditu deui enjing milari deui nyungkeun sarantos sewatos nanya sadinten deui enjing